Welo jeung sumping di channel Sepi Kuring dagang karung lamun karung kuring kurang terang kuring kerang kerong. Jadi di video ayeuna orang bakalan jalan-jalan ke Pangalengan, Ahmad. Pangalengan lah. Niiskeun otak lahnya. Nah, wisata nu lain mah ditaruh. Ditarutup. Kapan urangnya urang liar. Kan urang udah moal ka kota-kota sih. Wah, sih ning niisung. Jeung batas minimum mobil teh seperti tiluan kan? Heeh, mantak aing teh mau ka Bogoda teh boga. Jadi langsung banyak. OTW ka mana ieu teh mah teh? Bismillahirrahmanirrahim. Batas kan tiluan, orang teh mau awewe da teu boga. Mah teu boga untung. Batas tiluan. Oh, dua harap dua, dua harap hiji apa pokoknya tiluan nya. Ada teh mah trek jalan ka mana itu? Jalan Cerang. Oh, Cerang. Lain Pangalengannya di mana? Ka Pangalengan mana sih kana mah? Malabar. Heeh, Ini dah wisata nu lain geus ditaruh. ditutup. Tuh berak jadi ditutup. Ayo Malabar mah kan ieu mah lain wisata. Lain kawisataan maksud orang teh. Niis tak benar. Mun mau GoPro mah eta di dua eta di dinya. Terus tontonnya. Yo. Sini ke puasa ada ibu hamil. Teh tenan naon. Bae da nu hamil mah da aya anjuran. Ya rek jadi si apa cenah. Abe, oi jadi si apa. Hati-hati pas supir. Aduh, Hati-hati mah jomblo. Oh. Hati-hati mah jomblo. Aduh. Hati-hati mah jomblo. Woi, wah. Baik kayak itu menang awewe. Woi, amit. Kenapa nama ulah tiluan? Kebenaran aja ulah tiluan. Aing teu mau awewe. Nah, jomblo. Laupatan mereka. Ulah patan. Sorry salah ngomong. Aduh, enak nih anu. Masih woi. Ieu teh karek jalan mana mah Cimaungnya. Cikalong. Kiang Roke. Oh, Kiang Roke. Masih di Kiang Roke. Balik ka dia megenangan. Wah, ngalawan arah ya. Masih kene di Kiang Roke mah. Roke. Ai urang teh ieu rek perjalanan ka mana? Oh, ka Pangalengan, ka Malabar, juga nama ada acara wisata ka mana ada tarutup we nama. Oh, benar. Mana yang anu aman lah. Nu aman we Jauh mah. dari kerumunan. Ta eta. Oh, mah jadi engke meneh awewe tanya gitu urang. Tanya ku mana pan mana jomblo wae. Tanya ku mana teh. Sugan daekeun ninina. Daekeun ninina. Anjing kasar. Kene angan di nu kena tempat mah. Ya, bisa anu nanya seneng kunaon tuh puasa cenah Neng? Jawab Neng. Bijang. Bumil. Oh, ibu hamil itu nembe sabaraha bulan? 3 bulan doakan ya barudak sing sehat ya, teh 4 bulanan. Amin sing sehatnya. Amin. Iya mantap tuh puasa teh nya keur kakandungan. Tah, ya rek jadi apa? Aduh. Nah, ya rek jadi naon dia bisa naon. Rek, ya Kiang Roke masih kena jauh. Ulina teh ka Malabar. Malabar juga nama. Malabar. Jadi kenamatnya ada anu lain wisata sih Malabar. Orangnya bakal ke sekolahnya mana teman? Ke sekolah mah balai kadinya. Tah, keur bobogohannya jeung ieu tah. Mama sekolah itu mah pal gawe. Oh iya. Oh iya mah bal gawe. Heeh. Bisa diceritakan tuh mat tihna. Bisa. Nah, Orang keberangan gawe. oh peda kaberangan gawe terus. Abi mau motorna mogok di jalan jadi balik deui. Oh gitu. Nah, mun ieu alasan si Neng. Motorna parem di tengah-tengah. Jadi mah bisa ka sekolah ka beurang. Oh itu ceritanya. Jadi we kapaksa mabal dua anak. Oh, awan anak. Kakak ulin we. Kalau kawulinkeun
Nah, jadi gitu dah ker kisah cindana ker bobogan ini nya. Alhamdulillahnya keparangan nepi ka kawin enak mah. Alhamdulillah. Ternyata. Ya daerah Cimaung, orang Cimaung. Halo. Salam. Daerah Cimaung mereka Puntang teh. Cimaung Puntang mah. Itu daerah Cimaung. Mereka sih mau. Kita Bisa saya. kaula atuh ngomong kan. Naon jeung kieu deui mustila. Eta kenangan ti saya teh tukang trompet naon ngaranna? Oh, di Skimiaska. Skimiaska. Halo Skimiaska. Oh iya. Ini orang bawa kenangan ya, kacamata didinya Rian, tukang trompet. Nah, itu disebut trompet itu dah. Nah, ini foto sini aku. Gede di turang. Ya. Arimen nyeri itu. Beda-beda sih tapi punya. Nyeri kene. Nyeri bisa. Nyeri batur bobogohan. Kalian aja belum. Mesra-mesra. Ala. Iya masih sorangan kene. Alah. Nyeri kene gitu sesak. Kasah eta teh mah. Sae nu. Masa. Masa. Panas hate gara-gara ningali mantan pahuap-huap bubuk beling. Sama kapoko barunya. Kedi lanjut aja. Kurang sare heula kan. Dah. Bebe itu tinggal si Alen. Korek bieu ngesare deui. Ada si eta mah tumor atuh. Oh, biasa naik kuda meureun. Ayeuna dibawa naik ke mobilan. Asa we di ayun aming. Tuh. Dasar. Tumor pisan. Nah, tong diurangkeun kayak diurangkeun aja di akhirat. Air. Bahaya. Tata nih ada. Pacaru. Anya tuh peraku dia. Minggu. Minggu ge sapamangan. Cek kuat neng. Yang eo. Kalian nepi dah. Kadang mun hayang kita ditahan sok mules sama apa? Sering penuh. Sering sekali penuh. Mana wih? Anak-anak ya. Ya. Pak, ningali euy. Ada aya mobilna. Iya. Iya tuh. Sa security namat. Kapal api. Si Akbar mah. Si Akbar. Oh. Ini bawa tulang. Make tergos kudu Make iya. Kala-kala ngomong. Pak, punten, Pak. Pak. Sopir kacang. Pak, punten, Pak. Iya, babaturan orang heureuy. Pak, Pak Akbar. Punten, Pak Akbar. Oh, curang itu. Tina atasan bobodo. Pak, hari jalan ke jalan kemana, Pak? Bilu kacai, mana? Pak Majik berjalan ke mana? Tadi ya. Gua teh saha. Iya jadi balan urang gitu. Oh. Damang Pak Ji. Hei, kamarana tuh. Iya nih sekali otak ya. Ulin nih. Eta sah. Mod sekalian.
Gokil alergi. Jadi si Akbar ieu teh ya urut security di tempat pegawaian urang kan, cuman di rolling berudak. Jadi di rolling, asalnya kan di Soreang, pindahkeun lain Soreang Katapang, sorry salah. Asalnya di Katapang, pindahkeun ke Pangalengan, bagian rolling 3 bulan sekali. Bae maneh teh nanya ge urang pengumuman. Ya mah di deket pasar Pangalengan. Daerah dia. Ya kapal api tuh. Tempat pegawaian urang. Halo, kumaha? Kadieu heula atuh kadieu heula ngobrol jeung urang. Ieu urang keur ngobrol. Kumaha betah di Pangalengan? Alhamdulillah betah. Ieu salam atuh ka barudak yo. Hai, barudak anu di Soreang. Nah, mana mah sorangan we atuh. Apaan? Berduaan di Apaan? Soreang. Kudu tiluan. Ulah tiluan opatan. jurig. Lain bar kan ulah opatan cik pamarentah ge gitu. Iker kanu YouTube ya urang. Doakeun cik sukses nya. Amin. Amin. Nah, mana di kamana ini teh? Ana urang rek ka Malabar. Di tahun. Nyanyi iswe puasa teh Bang? Alhamdulillah masih puasa. Wah, waduh. Ngepluk aja na mobil ge. Kayak daing. Ari meuli susu di mana teh heula? Oh iya naon ya? Produk hah? KPBS nya. Ada orang puasa dulur Ya, juga itu jeruk apel sih ya goblok. Kan nu pamajikanna keur hamil anu. Oh, kerhamil sabar bulan. 3 bulan. Par. Ayo nya. Nuhun pisan. Subrek heula tuh gitu, subrek. Ya, tumpang. Ada yang lanjut perjalanan. Weh, di parkiran aing euy. Nuhun, Mang.